Aing hidup teh kieu we hayo kalamar gawe kudu duit teu cukup ku ijazah zaman ayeuna mah ni edan aing mah teu ngarti nya nanti kudu duit ayeuna mah banyak orang kudu manggil orang cero mah gimana mana biasa aing ke ngeluh euy teu boga duit gawe tuh ya eta urang teh yang gawe tapi teu cukup ku ijazah nih gawena ayeuna mah udah asup duit tundangan pegawean atau naon kira aing mau mikirin lah naonnya alhamdulillah aduh naonnya coba tah naon ini kene mana jadi dukun gini kan bisa tuh bisa meureun lah dukun naon heula atuh teh dukun apal-apal gini dukun abal-abal jadi nipuan batur gitu urang aku mau we tuh gerak gerikna dukun mah haseup keluarna leungeun kayak gitu sia deh tapi urang geus rada sieun kieu jadi dukun abal-abal mah geus tong sieun tong loba kasieun ayeuna mah zaman ayeuna mah mau menang duit loba kasieun mah udah heueuy bener oke ceuk mah tempo juga numalingan duit rakyat gini kan eta kasieun punya puluhan juta nya anjing ngan di penjara teh ngan sakedeung deui nya ngeunaheun ning asup duit mah teh di penjara kan ngeunaheun juga di hotel gitu anjing anehnya teu cara maling hayam atau maling cangcut anjing disiksana kan bebeakan gitunya kencetan parah anjing udah bener ya nama ku duit mah eleh naon gitu ya lah tuh ayeuna mah dengan konsumen we urang atau urang siap-siapnya nyediakeun bangsa kembang atau jangan orang sapan arro manis arro manis arro manis arro manis arro manis aduh oh mesel mangga sok yuk sebaraheun alhamdulillah sebaraheun deh tapi bohong. Ini dagang teh. Kiwai anjir. Duh, dagang teh. Kiwai geus 2 poe aing mah anjir. Di bae hese payu deui ayeuna mah barudakna areueuh. Kumaha ini solusina euy. Asa hese anu dagang teh. Barudak kieu mah aing. Eureun dagang euy. Ya, kena solusina kumaha. Mantap. Jadi dukun gimana? Beres Jun. Beres atuh. Bro, eta saya di mana kan? Di saya sendiri. Kita juga naik ke santet
Yang sabetan kabeh DPR. Iya, bawa. Sabel kita. Apa itu dia ada kita. Tap lah, guys. Tinggal mana yang di umur. Non. Korbana. Oke lah. Tungguan dulu. Keburu ini siap bukan? Ya, tungguan. Ini ke mana ini yang korban? Hese gini kan doi. Kampung dia mah. Coba nah kabelah dia. Lihat doi. Jika nama itu keren ngeluh ya. Bisa dagang ya. Bisa berkena sugan we. Memang hari dia gini yang dagang teh. Yang sepi atuh mah. Sepayu wae dagang teh aing bae wae. Geus cangar sirah. Urang aya kenalan erek mah. Dukun kerar itu percaya teh maneh? Saya itu percaya sih penting. Tapi halus dukun. Halus. Tempat urang. Di mana? Deket. Tahu di kampung sebelah. Jawanya. Ayo, ayo, ayo. Gimana? Ya. Ayo, wae udah dagang. Beta tuh emang bener. Yakin teh. Asli orang kita tempo we nama tuh. Bisa beli sepatu, orang ge baju. Eta di swallow. Bukan di majang ulin. Beda deui jang ieu mah. Tapi orang yakin teh yakin. Kudu yakin urangnya. Heeh. Ya wang hang nyadakeun ieu nya. Arre manis. Siap pokoknya. Mana sih kok teh ayo bae. Gila ini dengan korban ge. Nikmat pokoknya. Tai mana teh ya? Yo. Sangar mbahna mang. Bah takokek. Takokek. Alus tas bener di dinya itu tenang. Euy nya. Aing harus mau. Yo tuh. Bah. Supaya. Ya, supaya. Assalamualaikum. Paingan. Paingan tuh sare. Bah. Kumaha. Ya, udah kena. Bah. Ayo pasien. Mana? Tah ieu. Gak emang cari manggil dia. Jadi mah. Siapa mah? Dicoba abisnya. Apa gitu sekarang? Pasti menuju ke rumah masalahnya. Mohon bang. Datang ke dia depan. Pasti masalahnya itu perdagangan ya masalahnya. Mohon, nabah terang. Satu abah teh gitu. Nah, kebalik siapa? Pasti itu pokoknya. Abah begaduhnya yang kita ngelariskan perdagangan mata wow. Mata wow kumaha ieu teh? Asa penasaran kieu bah. Sedacannya dikasih cimat ku abah. Ku abah pada dijampe lah. Soalnya eta nawab. Ketinggal ku abah mah nya seur ganggamanana eta teh. Hadapnya.
dagang lah di pojok tuh. Mau saya kayak tadi main jambela. Yang subur. Sing subur kayak nggak betahel. Yang subur. Minta apa? Kekuatan. Aja Mio. Siang mang. Tukang aroma manis. Halus ya. Keramnya aja. Apa ya dia jambela nya. Yang pokok namanya, aduh. Entah laris yang berdagang mengecewakan. Masih menangis yang udah gak ada sih kiraman dari dalam. Mulai pandangan dah. Semoga masih larisnya. Jadi Beda yakin Pak? yakin 100%. Payu Pak. Wah, ayo dengan kita. Kita buat apa? Turun bertanya. Sami-sami. Tah, iya nya jadi jimat di abah. Makin aku main teh Pak. Iya tehnya kegunaanna teh oleskeun nya Karena non bah. kanu halis, kanu dagangan, kan kuku-kuku nya. Nah atuh bah jiga biduan. Teh pandai teh. Emang kudu gitu, ada hayang payu eta ge dagangan. Mohon siap bah siap. Pokona mah diisuk ke sore teh. Moal payu. Moal. Astaga. Nya laris goblok. Nah, pokoknya mah kade tong sampai katinggalan dia jimat. Yang tinggalan. Dah, geus pokoknya. Siap bah. Nah, eta kene maneh bakal Naon tah? moal boga nanaon. Dah. Moal boga pelanggan, beroba bakal mado. Kita tuh bau lah kita. Malah akan dia kudu dibawa na kantong atau na pesak atau na naon we. Siap bah. Laksanakan bah. Enggak, gimana nya? Ya tuh Pak. Tadi udah sakit. Nah, sakieu. Oh, mual tuh. Bayar. Iya, baik. Pak, nuhun pisahnya. Sami. Tapi atuh di kantunnya apa? Nya, Kita nya apa. atuh. Nuhun ya ke di anggonya. Nya. Nuhun Pak. Ya, ayo. Lah, lumayan nih. Sakit yang beli beas, beas si bulldog, si raskin, si madu. Nunggu nah. Bang, pisahnya. Saya dulunya. Tapi iya langganan abi. Nah tuh abi kan nanya. Ya, Bari dagang di. Nun mah. besok. Kade. Ya. Nyobaan jimat Abah, sudah nih laris manis. Bismillah. Aduh manis. Aduh. Cobaan jimat siapa? Aduh. Jimat siapa tadi teh halis terus kana kuku terus kana gorobak si abah mikir terus kana lah laris manis mana aduh manis alhamdulillah ya Allah ini silahkan aku neta habis seperti ini Tapi bohong. goblok sudah nih mga bobohong aing awas ya imku dilaporkeun anjing laporkeun ku aing masih dikun teh butut itu balik dagang cangger we itu payu anjing Si deui, maya deui. Dua sih teh. Oh, mulut tuh. Itu nenang tangga naki. Oh, nah ada tuh. Kia tuh yang dijarakan nih lah. Mau cukup sekimat kuduan. Sampai tahu tadi. Lumayan tahun beli 2 bungkus. Oke, tenang lah. Kakek bieu tuh sempat tuh. Yang ada itu. Nanti Sengsara. oh cuma sengsara naon ieu. Ekonomi. Ya kan. Ya aing.
Buan ke? Oh, sok. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Keep my head Akhirnya Mbah ini up, that's a fact. menjadi dagang aroma manis. Setelah gagal. My head up, staying strong. Always moving on. Feel I open arms, so I got to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. See my messages spread, and I had so many dreams. Dreams, life ain't really what it seems. Trying to Masih mulai ngobrol sih nggak? The only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I never listen to the no's. I just wanna keep moving. Yeah, I put it all aside. Karena cepil, masa karena cepil lagi. Iya anjing, karena cepil lagi. And I hope you let me in, let me in. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.